Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasaderek sadayana para kaum dangu anu keur ngupingkeun ieu acara di mana wae. Ti lembur anu jauh, ti kota anu rame, ti pasisian, ti pagunungan, ti nagari sejen anu keur ngumpara. Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, loba rejeki sarta salawasna, dipaparinan kabagjaan ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah urang tiasa papanggih deui, tiasa kempel deui dina ieu waktos anu mustari. Sanajan raga urang teu aya dina hiji tempat, tapi mudah-mudahan hate urang, rasa urang tetep nyambung ku tali silaturahmi anu kuat. Rasana bet seneng pisan ieu teh para mitra. Bunga tiasa ngobrol deui, tiasa ngadongeng deui sapertos biasa. Sapertos babaturan heubeul anu geus lila teu panggih. Ayeuna tiasa diuk sasarengan deui, bari ngopi, bari nyarita ngeunaan ka hirup. Mangga simkuring Cing Adnan nu keur di dieu di studio leutik ngucapkeun hatur nuhun. Saageng-agengna hatur nuhun kana perhatosanana, hatur nuhun kana kasabaranana parantos kersa ngaluangkeun tos ngalangkungan sagala kagiatan kanggo ngupingkeun dongeng Sunda ieu. Mugia janten panghibur, janten pangajaran sareng janten cahaya pikeun urang sadaya. Dina danget ieu para mitra, urang bade neraskeun carita anu judulna Nu Teu Katingali. Ieu carita teh ditulis ku hasil kreatifna anu gaduh imajinasi luar biasa nyaeta Nyai Ajeng Armelia Anjar. Sedengkeun nu naratas menyobian ngahirupkeun deui ieu carita dina basa Sunda, atanapi anu ngadongengna teu aya sanes mangrupikeun simkuring Cing Adnan. Ieu mangrupikeun bagian anu kalima. Bagian anu insyaallah langkung rame nya. Oge matak deg-degan, tapi oge insyaallah seueur hikmahna. Kanggo saderek anu can ngupingkeun bagian samemehna teu kunaon engke bisa didangukeun deui, tapi kanggo ayeuna hayu urang langsung wae asup kana inti carita. Rasakeun hawa isuk atawa peuting ieu sok tenangkeun hatena, mangga sasarengan urang dangukeun deui dongeng Sunda anu mawa judul Nu Teu Katingali bagian kalima. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, munggo dari lalakon hirup manusia mah para mitra tayalian ti ibarat sora hiliwirna angin sup kana sela-sela daunannya para mitra. Sakapeung karasa tiis mawa katenangan, nanging dina hiji waktos tiasa robah janten mawa hawa panas anu ngaduruk sanubari. Mitra kacarioskeun kaayaan di hareupeun saung sisi jalan nuju ka lembur pasir batang harita geus mimiti rumah. Nandakeun yen alam dunia teh keur mere kasempetan ka unggal makhluk pikeun nyiapkeun diri nyang hareupan peuting anu bakal datang. Singgetna wanci magrib geus meh niti lumar. Sora tonggeret anu tadi rame teh ayeuna mah geus mimiti kasilih ku sora jangkrik anu pating keretek di handapeun rungkun para mitra. Ngagambarkeun yen jagat teh geus bener-bener ganti rupa.
di hareupeun saung mangkarta nangtung ajeg sanajan awakna karasa leuleus. Paneutepna neuteep seukeut ka Jang Dedi anu masih keneh nyepeng gagang pedog. Nembongkeun yen di antara dua jalma ieu teh aya hiji kakuatan batin anu keur silih adu para mitra. Anu keur nangtung bari neuteep seukeut Jang Dedi maju salengkah para mitra. Beungeutna anu semu hideung balas kapanasan teh ka tembung beuki haneut ku rasa curiga. Manehna neuteep dampal leungeun mangkarta anu masih kene bersih sarta lemes. Ngudag tanda yen mangkarta teh sanyana mah jalma anu biasa hirup tina ngandelkeun omongan lain tina kesan. Mangga copian upami laras amang teh tos tobat. Ieu bedog sareng eta aya sulo anu kedah dibelahan. Sabab saung ieu priyogi haneutna hawu. Sok dah ceuk Jang Dedi. Sorana beuki luhur. Ngabebrehan yen kawanina hayang uji nepi ka mana kakuatan batin ieu jalma anyar. Manehna nunda bedogna dina luhureun tunggul kai. Terus neuteep mangkarta bari rada nyerenge. Nguatkeun yen manehna teh yakin mangkarta bakal nyerah. Nya mangkarta teu langsung ngajawab para mitra. Manehna neuteep ka Mang Saliman anu keur diuk sila dina palupuh saung bari nunggu adan. Mang Saliman ngan saukur mesep. Nyirikeun yen manehna teh mere kabebasan ka mangkarta pikeun jalana sorangan. Atanapi pikeun milih jalana sorangan. Mangkarta narik napas panjang. Hawa gunung anu tiis nyecep kana bayah. Ngartikeun yen ieu teh awal tina peperangan manehna ngalawan dirina sorangan. Jang Dedi, nuhun parantos maparin kasempetan. Ceuk mangkarta. Sorana ayeuna mah leuwih tenang sarta jero para mitra. Mastikeun yen manehna teh geus buleud tekad. Manehna ngadeuketan tunggul kai eta. Buntelan lawonna diteundeun lalaunan dina sisi palupuh. Leungeun katuhuna mimiti nyekel gagang bedog anu karasa tiis sarta berat. Ngungkapkeun yen ieu pakarang teh sanyana mah asing pisan pikeun leungeun anu biasa nyekel tasbih jeung kitab. Kaayaan di eta tempat beuki jempling nalika mangkarta mimiti ngangkat bedog luhureun sirahna. Jang Dedi neuteep bari melongkeun unggal gerak-gerik mangkarta. Leungeunna disedekepkeun dina dada nunjukkeun yen manehna teh keur nunggu kasalahan leutik anu bakal dijadikeun alesan pikeun ngusir mangkarta. Mitra kaum dangu, mangkarta neuteep kana kai anu rek dibeulah. Di dinya manehna nempo bayangan beungeutna sorangan. Beungeutna anu baheula sok nembongkeun kasombongan di desa Gejogan. Beungeut anu sok mere patwa bari hatena pinuh ku kapentingan pribadi. Ieu teh kai dunya anu kudu dibeulah. Sakumaha kuring kudu meulah sifat munafik dina jero dada. Gerentes hate mangkarta para mitra. Anu keur neuteep kai kalawan konsentrasi pinuh. Mangkarta ngayunkeun bedog. Bismillahirrahmanirrahim. Jepret. Bedog teh henteu meulah kai kalawan sampur. Malah mah mengpar sarta ngan saukur nancep satengahna para mitra. Ngajelaskeun yen tanaga mangkarta teh can sababaraha dibandingkeun jeung niatna. Mangkarta karasa leungeunna sing sireumeuh sarta peurih. Tapi manehna henteu eureun. Manehna narik deui bedog eta kalawan susah payah. Kesangna mimiti ngucur tina tarangna sanajan hawa keur tiis. Ngalambangkeun yen awakna mimiti ngalawan rasa males anu geus lila mang taun-taun cicing dina diri. Jang Dedi seuri leutik. Sorana semu ngahina. Oh pan. Leuleus leungeunna teh. Amang mending deh wih deui wae ka kota atawa ka lembur asal janten tukang nasihat deui wae. Di dieu mah kuli mah kedah tanaga badag Bang. Mangkarta henteu malik para mitra. Manehna
tetep netep ka dina pikiranana manehna inget ka Nyai Ipah anu keripuh di gejogan, inget ka Yanti anu kudu milu sangsara balas kalakuanan. Rasa kaperih hate eta robah jadi kakuatan dina leungeun. Manehna ngangkat bedog leuwih luhur, sakabeh kakuatan batina dikumpulkeun dina hiji titik. Jeprek, dah! Kai eta beulah jadi dua bagian anu sarua. Ngabuktikeun yen kai anu sakitu teu asna oge bakal taluk ku tekad anu buleud. Mangkarta renghap raju. Manehna netep ka kai anu beulah eta bari aya rasa bunga anu can pernah karasa baheula nalika manehna nampa amplop duit tina hasil licik. Ieu teh rasa bunga tina hasil kesang sorangan. Mang salima nangtung lalaunan, manehna nepak tak-tak anak. Tingali Den, ulah ningali tina luar na bae kai anu teas oge bisa belah kuleungeun anu boga niat suci. Juragan Karta teh keur ngumbah dosana ku kesang. Jadi jang Dedi cicing para mitra. Beungeutna anu tadina nampilkeun sorot ngahina teh ayeuna mah robah. Jadi heran sarta rada seuseut. Ngaisyaratkeun yen manehna mimiti nempo hal anu beda dina diri Mang Karta. Manehna nempo dampaleungeun Mang Karta anu mimiti katingali beureum balas gesekan bedog, tapi Mang Karta henteu nembongkeun raut kacape anu hayang dikunya-kunya. Singgetna para mitra dina eta kaayaan, Mang Karta malikeun bedog ka Jang Dedi bari neuteuk deudeuh. Jang, ieu kai tos beulah sapertos hate kuring anu kedah dibelah supados leres-leres terang mana anu bener sarta mana anu salah. Kuring moal uih, kuring bakal tetep di dieu sanajan kuring kedah janten kuli anu panghina-hinana. Sora adzan magrib mimiti kadenge ti kajauhan para mitra. Hawar-hawar kabawa ku angin gunung anu beuki nyecep. Ngajak yen obrolan dunia harita kudu eureun heula pikeun nyembah ka Nu Maha Agung. Kaayaan di hareupeun saung eta robah jadi suasana khusyuk. Jang Dedi nampa bedog eta kalawan rasa hormat anu anyar tumiba dina hatena. Mang Karta nyuuh kana tanah sakedap, ngalambangkeun syukur anu bener-bener tulus. Kaayaan di sisi jalan pasisir Batang ieu lekasan kalaya nembongkeun yen ujian munggaran geus lulus tapi perjalanan panjang pikeun nebus dosa mah kakara dimimitian para mitra. Lalakon Mang Karta dina neuleuman harti tobat anu sanyana memang pinuh ku cucuk sarta rintangan. Ku kitunana Jang Dedi bakal bener-bener nampa Mang Karta saterusna. Atanapi bakal aya deui gogoda anu leuwih berat dina mangsa anu bakal datang. Urang wayahna ngaso heula para mitra. Para mitra kaum dangu, kaayaan di jero saung anu peke ku haseup hawu harita geus mimiti rumeuk ku datangna peuting. Nandaan yen alam dunia teh keur mere kasempetan ka kulawarga Mang Saliman sarta semahna pikeun ngariung naneda ka Nu Maha Kawasa. Wanci magrib geus bener-bener ricit. Sora jangkrik jeung turaes pating polengkot di sabudeureun kebon anu poek sakaligus jempling. Ngagambarkeun yen jagat pasir Batang teh geus bener-bener dipungkas ku sime dunya. Di jero saung anu ngan saukur dicaangan ku cempor minyak tanah. Mang Karta diuk sila tumpang sari nembongkeun yen manehna teh jalma anu keur nguleman kapeurih hate sanggeus tadi ti beurang diuji ku Jang Dedi. Awakna anu jangkung badag teh katembong rada bengkung ayeuna.
ngudag tanda yen aya kaperih raga anu luar biasa balas bieu pisan melahan kai saluareun kabiasaan anu kersila bari peureum mangkarta ngarasakeun dampa leungeunna anu perih sarta katingali beureum semu bareud. Manehna teu nyangka paramita yen gawe kasar teh tetela sakieu beratna jauh pisan tina kayaan manehna baheula di desa Gejogan anu ngan saukur nunggu upeti jeung muji maneh. Mang, mangga dileut heula cikopina supados hanet kana salira. Cek hiji sora awewe anu katawis pisan tayalian ti pamajikan Mang Saliman. Maici anu nembe bae nunda gelas batok dina luhureun palu. Maici nyarita bari tungkul nyirikeun yen someahna urang lembur anu ngajenan pisan ka semah sanajan semahna mawaraut kuleuh. Mangkarta beunta manehna neuteup gelas batok anu ngabul keneh ngajelaskeun yen kaayaan di jero eta saung teh bener-bener pinuh ku kadeudeuh anu tulus. Nuhun mak, uring mah rumaos pisan parantos ngarepotkeun ka sakulawarga di dieu. Ceuk Mangkarta sorana rada daru. Mastikeun yen manehna teh jalma anu keur bener-bener nahan rasa era anu kacida jero. Dina kaayaan eta para mitra, Jang Dedi anu tadi sakieu tegeug ayeuna mah diuk rada anggang di juru saung bari pasihan bedog. Manehna melong ka Mangkarta nunjukkeun yen panasaran anu masih keneh nyesa dina pikiranna. Mangkarta, na bet tega teuing amang ninggalkeun lembur anu sakieu mulyana pikeun janten kuli di dieu atuh. Upami ningali kana omongan amang mah amang teh sanes jalma sembarang. Ceuk Jang Dedi. Sorana ayeuna mah rada lemes. Ngabebeurah yen manehna teh sanyana mah hayang terang leuwih jero ngeunaan jati diri Mangkarta. Mangkarta neuteup cempor anu pating kalices, katebak angin leutik tina sela-sela bilik, ngalambangkeun yen hirupna teh ibarat eta cahaya. Sakapeung huru, sakapeung meh pareum ku dosa. Jang Dedi, dangukeun ku amang. Mulyana dina panon manusia mah gampang diteangan ku cara nipu sarta api-api. Tapi mulia dina panon Gusti mah kudu diteangan ku cara mereskesang sarta ngancurkeun kasombongan. Amang teh jalma jahat, Jang. Amang geus nelantarkeun Nyai Ipah jeung Yanti demi kasenengan amang sorangan. Ceuk Mangkarta bari neuteup Jang Dedi kalayan paneteup anu jujur. Ngungkapkeun yen manehna teh geus bener-bener hayang micin jubah munafik anu salila ieu dipake. Mang Saliman anu nuju ngusapan tasbih lalauna nembalan. Manehna neuteup ka Mangkarta kalian rasa dede. Ngagambarkeun yen manehna teh saurang guru anu nuju ningali muridna mimiti paham kana pelajaran hirup. Nah, eta sikap anu dipihareup ku urang sadayana. Juragan Karta ngaku salah teh leuwih berat dibuatan belahan kai satumpuk. Penting ieu amang cicing di dieu kalian aman. Anggap bae ieu saung teh tempat amang pikeun ngumbah dirinya. Tapi kaayaan jadi rada tegang nalika sora angin gunung ti luar mimiti ngahyuk tarik pisan para mitra. Nebak kana bilik saung nepi ka pating koreta. Ti kajauhan kadenge sora anjing nu pating jalingkak. Nisyaratkeun yen aya kaayaan anu rada beda ti biasana. Jang Dedi nangtung sakedap. Manehna neuteup kaluar liwat jandela leutik. Nampilkeun yen manehna teh waspada kawasa urang pamuda leuweung. Aya naon deh? Ceuk Mang Saliman. Nanyakeun bari angger tenang diukna. Nguatkeun yen manehna gaduh katenangan batin anu sakieu jerona. Duka Pak, sora anjing teh siga anu nempo bangsa anu kasar. Atuh da kayaan peuting kieu mah
sok aya bae gangguan teh. Ceuk Jang Dedi bari nyekel deui gagang bedog. Ngajelaskeun yen manehna teh siap yang hareupan sagala rupa ancaman demi ngajaga saung jeung kaluarga. Mangkarta ngarasa dadana ratung. Manehna ingat kana carita jalma-jalma baheula yen dosa teh sok nuturkeun ka mana bae jalmana indit. Nah, ieu teh memang kugoda pikeun kuring kitu nya. Garentes hatena. Manehna neuteup kitab leutik pamasihan Aki Wirya anu aya di gigireunana. Ngartikeun yen ngan saukur eta pakarang batin anu dipiboga ku manehna ayeuna. Singetna para mitra, dina kaayaan eta ujug-ujug aya sora anu kaketrok kana panto saung. Kaketrokna teh laun tapi ajeg. Nandaan yen nu ngetrok teh lain jalma anu hayang menta tulung sacara biasa. Jang Dedi geus siap-siap. Bedogna geus satengah ditarik tina sarangka. Ngagambarkeun yen kaayaan teh bener-bener genting dina wanci peuting harita. Kadiluan. Ceuk Jang Dedi tegeg pisan. Teu aya walon tina sora manusa ngan saukur sora hiliwirna angin jeung sora kaketrok anu beuki tarik. Mangkar tanang. Manehna ngarasa yen manehna anu kudu nyang hareupan saha bae anu aya di luar. Sabab manehna ngarasa yen ieu teh bagian tina lalakon hirupna anu kudu disanghareupan. Manehna maju ka hareupan to, leungeunna anu bareuh teh nyekel gagang panto awi. Nembongkeun yen kawanina muncul tina rasa pasrah. Nalika panto dibuka para mitra, kaayaan di jero saung teh saolah-olah eureun sakiceuk. Cahaya cempor mabra nyaangan hiji sosok anu nangtung di hareupeun panto dina kaayaan poek peuting. Sosok eta teh mawa sorot kasedih sarta kapeurih anu kacida jerona. Ngudag yen lalakon Mangkarta di lembur pasir batang teh moal sagampang anu dibayangkeun. Lalakon Mangkarta dina bagian kalima urang cekapkeun dugi ka dieu heula para mitra. Nembongkeun kumaha kaayaan batin sarta fisikna mimiti digembleng ku alam sarta gogoda peuting di gunung. Saha sanyana anu ngetrok panto saung Mang Saliman dina wanci peuting kitu? Naha ieu teh musuh ti masa lalu Mangkarta atawa ujian anyar ti alam pasisir batang? Wayahna urang teuneun dihandeulkeun sieum heula, urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot jeung ninggalkeun. Lalakon ieu terus bakal nyambung dina bagian kagenep anu tantosna bakal langkung rame sarta pinuh ku rusiah anu bakal kabongkar. Nya ku kituna hatur nuhun ka para mitra sadayana, hampura tina samudayaning kalepatan. Ayo urang sasarengan ngamumule budaya Sunda sakitu ti sim kuring cinganan sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.